ketang bener pisan ningali musuh manehna si jalak hayam pahaji nafsuna teu katulungan kakara nempo ayeuna si jago anu si abdi mani badak jeung jaringan tiisna panjang jeung seueur. Awas kakara denyaho adat si jago lain hayang diadukeun ningali pangaresepna. Ketang bener pisan ningali musuh manehna si jalak hayam pahaji nafsuna teu katulungan Kakara nempo ayeuna si jago anu si abdi mani badak jeung jaringan tiisna panjang jeung seueur. Awas kakara denyaho adat si jago lain hayang diadukeun ningali pangaresepna. Ketang bener pisan ningali musuh manehna si jalak hayam pahaji